bisnis cai akhirnya cedem terus akhirnya bang lestari bang semoga bisnis anyar di profesi anyar nah gini di elektronik mah duitnya loba iya servisan beres nu yang beres bikanan ya oke lah sekalikan yang ngegebluk duitnya sore kia mah enakna ngopi. Min. Min. Angger si Mimin mah. Min. Udah di kieu. Mimin. Tah. Min. Naon atuh pool, nya urang terek indit shopping, kadang ngagerawan. Hayang ngopi urang mah. Kopi ya, kopi. Oh, yang kopi? Atuh ngopi, atuh biar enjoy. Buruh, yang kopi. Yang kopi? Iya, atuh ngopi. Oke, tungguan. Siap. Iya, mah aing nu leungit, Min. Si Pool kamana kadang leungitnya? Min, atuh aduh, iya mah urang nu leungit, Min. Leungit. Alas ya, si Pool kamana jeung ngaleungitnya? Iya, Min. Mimin masalah tuh ngaleungitkeun urang. Balikan deui. Nya salah kuduna urang nu ngaleungit. Oh, salahnya, Pol. Salah atuh, urang nu hayang ngopi, urang nu ngaleungit. Mimin, yang kopi. Karinungan kopi. Menilila kopi-kopi wae kayak Gusti. Min. Iya, Pol. Di mana tuh menilila? Apaan tadi tringkeun? Oh, hayang ngopi banyak. Hampura. Kenapa, Pol? Nah atuh ngopi nu nya. Ya geus atuh. Urang dek inditnya shopping. Diceningkeun? Sudi. Teu kudu lah geus ngecering sorangan. Baik. Mau dadas suruh kurang. Ngopi lagi. Nih aing geus sempang jauh-jauh. Kadang diceringkeun ku si Pool. Capek. Min, hari kamu kunaon ku kulutus wae, Min? Rudot. Tadi rek indit shopping. Kadang digeroan ku si Pool ditringkeun. Terus? Titah ninyu kopi. Ditringkeun. Terus Pola kunaon ayeuna di mana? Aya di ditu. Gawe naon ayeuna, Min? Ieu hayang apal ayeuna si Pool gawena naon? Ayeuna mah geus canggih si Pool teh gawena teh kan elektronik. Ati heula mah ulah ngalancai hujan. Geus pare ayeuna mah kan elektronik sagala canggih, tring, jo, areueuh jelema teh, jam tangan. Sagalana we elektronik. Bener. Kabeneran, Min. HP urang euy ruksak. Minta dibenerkeun. Antri, Min. Sudah. Sudah. Hayu. Cek lempang sorangan kali itu kaluhur. Awewe teh. Garang pisan. Da. Kabeneran euy. Semua jauh. Kamana wae. Aduh, aing gesek di ngalangan lagi. Sehat kah? Alhamdulillah, Om Atet. Bisnis cai kumaha ayeuna? Ngalancai hujan. Om Atet. Hese aya bisnis cai hujan teh. Tuh, caang. Kira hujan coba. Kamu mah tambah segar Pol sekarang mah luar biasa. Mantep cenghar Semua bener ya, Maya. Mau jauh ya, Maya. Hebat Pol Kumaha? Tadi panggil jeung Mimin. Tadi teh Mimin cerita bahwa Ipol teh teh kemajuan. Buka naon da praktek naon mah teu ngarti lah. Praktek bisnis elektronik. Luar biasa. Kumaha gitu, Om? Masih dulu ke jeung saya. Masih, Om, masih. Iya, HP urang rusak. Kira-kira lamun di dandanan, parum kieu. Bara duit, Pol. Harga dulur lah. Paling 400 lah sok bae ka urang mah. Bener ya? Iya. Tah kieu, Pol. Ente kan nganggap saya dulur teu? Iya tuh, Om. Sok. Saya injeman duit 700. Semua jauh dah. Om Atet mah tiba heula. Tikeur bisnis hujan. Nepi kata hujan-hujana iya. Angker nginjem duit. Lihat, bukan duit pusing. Bukan duit rungsing. Saprak anjeun layos ngabebetkeun magicom. Awaranya ayeuna ya. Saweuh gawe kieu. Si Atet eueuh. Kasih Ipol
Sukan ayah. Bari berangkat Bari mikiran apa ya nunggu beres. Pal. Un. Duh. Un, Cek kumaha? Naon? Loba eta pena euy. Serviseun batur. Hah? Serviseun. Servis. Heeh. Kenapa sih servis? Ya rusak. Ayeuna mah urang jadi boga bisnis anyar un. Bisnis naon? Elektronik. Tah. Wah, Iya tuh. asli. Asli iya aya omen teh. Hah? Aya omen tadi mah. Lain paling. Ngeunah heuh. Ngangeunah aing eta mah un. Lain eta naon teh? Nah make jadi pindah profesi eta kumaha caritana? Pas sorangan karena si hujan mah. Tempo caang wae teu hujan-hujan. Halodonya heuh. Aldo panjang. Jadi ganti kana eta Nya ayeuna mah karena elektronik we. elektronik. Hmm. Kebeneran Pol. Naon? Iya urang teh aneh euy. Itu teh aing teh nyetrum wae anjir mau dicabak teh euy. Naon anu nyetrum? Siga nama aya nu koslet aing Pol euy. Nya naon nu konsep teh? Curiga aing. Urang kamari teh geus di laut. Nya Dah dibawa we teh. Pas di mate kurang teh dicabakan teh nyetrum wae anjir. bawa HP na ya, murah kana cai laut. Kok urang bisa? Lain HP. Terus naon? Aing kumaha ngomong nanya euy. Tapi bisa mah ngomeanana. Ya bisa tuh, jagoana servis elektronik mah. Ayo, bener di mana? Barang di mana? Aya di imah. Ka imah enak. Tong ayeuna, wan urang nanya heula bisa henteu. Bisa elektronik makeun ku saya. Bingung urang teh teh. Dicakap nyetrum. Cakap nyetrum. Koslet gitu aing teh aneh urang mah tah. HP lain nya naon barang naon? Ku urang bisa diomean naon? Belut listrik. Terus urang nu kudu ngomean? Lieur. Manya belut listrik ngomean ka urang. Belagu sia. Si Ipol kalah ngamek. Wah edan. Apaan cenah mah bisa ngomean elektronik. Nah belut listrik lain elektronik gitu. Cacakan karek titah ngomean belut listrik. Komomen ke titah ngomean toke jeung jangkrik di imah aing teu disarada. Asa ngeunah teuing mending cicing di Bandung nuker genting loba duit pusing teu boga duit rusing tungtung nama